Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa nura Muhammadin min ahsani nur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi haditsil qudsi laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflaq. Qala ba'dul ulama yang bagi likulli mukallafin aya ripal khamsa ya ta'alaku binabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi maulidihi wa bi isra'ihi wa bi urujihi wa bi nikahihi wa bi wafatihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man aduma mauludi kuntu syafian lahu yaumal qiyamah. Al hadis. Sabadana jisim abdi manyakeun puja ka Allah anu maha kawasa, miwah puji ka Allah ilahi robbi, diwuwuh ku ngaoseun sholawat ka nabi anu urang samudayana kalahiranana ayeuna nuju diagungkeun nyata nabiana wa habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kulawargina para sahabatna para tabi'ina tugdugikeun ka jami anu turut sinatumus kamantena salajengna mudah-mudahan tina sapalihna jami anu turut sinatumus kamantena teh wabil khusus sahibul alfukah Mang Mamad diana pala putra putuna sepuhna di kedua belah pihak sing kalebetkeun ka sapalihna umat Kangjeng Nabi anu utamana teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalawan wasilah nembongkeun ciri hoyong kaangkeun ka sapalihna umat Kangjeng Nabi anu utami ku cara ngagungkeun ngemut-ngemut rawis bingah karena dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna atuh wabil khusus jisim abdi umumna anu hadir ieu bumi angkiran uleman Mang Mamad sakulawargi anu hadir ieu bumi urang ngiring nangkel kitu. Urang ngiring nangkel kana kendaraan Mang Mamad anu ngadamel sababiah ngariungkeun urang sadaya dina raraga ngagungkeun jeung miemut ku jalaran bingah kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi ku jalan kitu sok sanajan nangkel oge kantenan tiasa salik dilebetna sing kagolongkeun sing kalebetkeun ka sapalihna jami anu mika cinta ka Kangjeng Nabi, jami anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, jami anu bingah kana kelahiranana Kangjeng Nabi anu malah mandar anu dipunut urang samudayana taya kajabi disagedengeun hoyong kaangkeun janten umat Kangjeng Nabi kadituna hoyong kalungsuran syafaat ku Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh sadayana wabil khusus para ajengan salajengna para sepuh kasepuhan barangkali ngawas anu ku jisim abdi dipihormat ya ku Allah taala dimuliakeun
Satu acan diteraskan karena acara tawasul di lajeng kumarhaba rupinanya di lajeng kumarhaba saali jisim abdi bade sasangem perihal anu berhubungan sinareng kelahiran Kanjeng Nabi. Punten sarebu punten di alam kiwari seueur pemahaman anu eta pemahaman teh ima tina sababiyah ngaos anu kadituna ti guru salajengna ti kitab anu aya silsilahna anu berhubungan sinareng agama kalebetkeun perihal anu berhubungan sinareng ngagungkeun kana muludna Kanjeng Nabi. Aya deui pemahaman anu sumpingna teh tina pemahamannya lira modulna atanapi bahanna wungkul tina elektronik gitunya berdasarkan guruna Syekh Google, Syekh Yahoo, Syekh Twitter gitunya Syekh YouTube tadi itu. Aya deui nang Facebook ngaranna. Masya Allah. Janten informasi sadayana dilebetkeun mung diolah ku nyalira tanpa guru, tanpa kitab, tanpa nu ngabimbing. Masya Allah. Anu ngahasilkeun pendapat, anu ngahasilkeun pemahaman. Masya Allah. Tak ku jalaran ku zaman kiwari mah ilmu naon sih anu sesah milarianana sadayana ge gampil ka ilmu tiasa ngaleungit alhamdulillah waduh hoyong jami tiasa napak sancang gampil bahkan ninggal jami wiridan dina kalapa bisanya katu mesere sahulu talik kena kalapa atawa wiridan dina luhur tangka kalapa ena meninggal ku diedit teh nya kurang masyaallah zaman kiwarikeun eta mah etang-etang hiburan ieu pemahaman perihal anu berhubungan sinareng mulut Kangjeng Nabi seueur diantawisna walaupun jami Islam bahkan yuswana tos puluhan tahun masih keneh naroskeun ku jalan ragu kadituna teu uninga perihal ngamulutkeun Kangjeng Nabi bahkan teu jarang gaduh paham ku zaman kiwari rehna muludan teh kalebetkeun kana padamelan anu jijieunan ceuk bahasa Arab mah bid'ah gitunya jijieunan teh bahkan walaupun diuningakeun masalah bid'ah kabagi kana 5 hukumna wah tidak mau tahu cenah masyaallah ta ieu teh kalintang hariwangna wabil khusus kanggo abdi mah kanggo abdi gitunya zaman kiwari seueur pemahaman satos kitu anu intina mah nebihkeun antawis umat sireng Kangjeng Nabi hoyong mareuman rasa cinta umat ka Kangjeng Nabi ku nyarios kitu eta zaman ayeuna gitu kumaha kapayuna gitu nalika guru-guru urang sadaya anu sararepuh anu dihormati anu ngalaut elmuna lamun teu aya ngantunkeun generasi anu yuswana ayeuna sakal 5 tahun 10 tahun jeung saterasna. Nah, kari-kari meureun eta teh peryogi bimbingan hate, bimbingan emutan, asuhan hate, asuhan emutan perihal anjeunna cinta anjeunna ka Kangjeng Nabi. Kari-kari tos sifat tunu kitu masyaallah. Lamun taya damar di kampung nyata para ajengan teh taya lampu di kampung para kiai para ustad kanggo ngahurungkeun manah jeung emutan supados mibanda rasa cinta ka Kangjeng Nabi bae dieuna kumuludan teh berupina pareum justru sanes dikiatan bab muludan teh atau di langkung diramekeun kadon anu aya ge diolok-olok atanapi diwagel-wagel atuh pareum atuh bila mana muludan pareum di hiji daerah seueur katerangan nu nguningakeun mangka lampu eta daerah otomatis pareum pula bila mana pareum atuh lampu namina ge mati lampu poek gitunya mati lampu poek bila mana poek Masya Allah kantenan berjalan di jalan anu taacan kantos ngalangkung ka eta jalan kalintang eta jalana awon salajengna seueur sasatoan anu matak ngabahayakeun kalintang nanyak mudun kantenan jeung hujan sagala leueur jeung sajauh kari-kari poek rupina
najan dugi oge kanu dituju meureunnan repot. Kalintang meureun teu dugi nama bisa-bisa cilaka di tengah jalan. Masya Allah. Mata kanggo kasepuhan sadaya. Doana we kanggo para ustad, para ajengannya di kampung urang sadaya. Mugi-mugi najan damar ngetet oge atuh. Sing aya we manfaatna saulah sarit mah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Atuh pertarosanana kumaha perihal anu berhubungan sinareng mulut Kanjeng Nabi. Masya Allah. Walaranana nyaeta aya dina sasi Muharram. Diuningakeun dina kitab I'anatul Talibin Sarah Nafatul Mu'in jilid kedua anu nguningakeun perihal kaagungan sasi Muharram. Dina sasi Muharram teh aya tanggal anu istimewa. Eta tanggal teh disebut tanggal 10. Anu mana eta tanggal 10 teh masyhur di urang sadaya disebut ku 10 Muharram. 10 Muharram atanapi cek bahasa Jawa mah sok disebut ku tanggal Asyura itu. Asyura hartos Asyura tina asrun. Anu hartosna asrun teh nyaeta 10 itu. Maksudna kumaha eta? Asyura teh atau kaping 10 sasi Muharram diuningakeun ku Sayyid Abu Safa Ad-Dimyati anu ngadamel kitab I'anatul Talibina. Allah taala ngadamel nurna Kangjeng Nabi. Nurna Kangjeng Nabi nyata cahaya pikeun bibit buit ngadamel Kangjeng Nabi. Satu acan ngadamel sakabeh makhluk naon bae namina jeung naon bae rupina estuning harita madat Allah anu qadim teh. Nah, anu tipayun jeung teu aya nu mayunan. Nah, anu panungtung jeung teu aya akhiran. Allah taala sabada itu Allah taala kalawan kakawasaanana ngadamel bibit buit sakabeh makhlukna naon bae namina anu eta bibit buit teh asal muasalna nyaeta tina cahaya. Ceuk bahasa Arab mah cahaya teh nur. Anu mana eta nur teh atawa cahaya teh pi bibit buiteun ngadamel Kangjeng Nabi. Nah, sabada aya kakawasaan Gusti eta nur ulah narosul tina naon eta nur teh bahana walaranana tina kakawasan Gusti Allah. Lamun diwaler deui bahana eta nur tina naon berarti Kangjeng Nabi teh kayak ngadamelna teh tina bahana tina eta. Berarti aya di anu langkung mulia. Tah kujang kitu eta mah kakawasan Gusti we. Itu kakawasan Gusti ngadamel eta nur pikeun bahan ngadamel Kangjeng Nabi. Hakikatna kadituna secara luas, secara global nyata kau ngadamel sakabeh makhlukna Gusti Allah. Bahana tina eta nur. Sabada aya eta tah dietang ku para ulama dina kitab I'anah Allah taala ngadamel nurna Kangjeng Nabi teh nyata kaping 10 sasi Muharram. Tah dina sabada kitu Allah taala misaur. Tah ceuk bahasa urang mah pidawuh Allah teh nyata sabda Gusti Allah misaur teh biasa sok diserateun na Quran gitu nya. Tersirat dan tersurat di bahasa ayeuna mah. Tersirat artos kasratkeun, diserat, tersurat kaunya gitu dina Quran. Tah mah pidawuh Allah yang tidak tersirat dan tidak tersurat. Teu diseratkeun dina Quran. Janten lamun dipilari dina Quran anu 30 juz, anu suratna nyaeta 166 surat, anu ayatna 6.666, anu hurufna 1.666.666. Abdi mah henteu ari ngetang hiji-hiji mah. Nya wawa teu mah ti kawit bismillah nu aya dina Fatihah deui ke Anas dipapa hiji-hiji. Henteu. Ieu mah sok Kangjeng Nabi dibuka dina kitab Fadilatul Asrar damelan Sayyid Muhyiddin Al-Arabi werehing Quran teh ti kawit juzna ayatna suratna tah sakitu insyaallah. Ayo matur patuh ka ulama jumlahna teh sakitu. Da maka pernah da kusab tidak tersurat dan tidak tersirat. Teu kaserat jeung teu aya. Tah tapi tetep pidawuh Gusti ceuk santri, ceuk ulama ahli hadis. Pidawuh Allah yang tidak dituliskan dalam Al-Qur'an dan tidak terbukti adanya dalam Al-Quran dinamakan hadis qudsi. Racan disugan roti ke bahasa Indonesia mah. Masya Allah. Mate.
disebat teh hadis ku hatosa hadis di dieu mah lain pidauh Kangjeng Nabi tapi pidauh Gusti Allah hatosa qudsi anu suci mung tersurat dan tersirat. Walarana pidauh Allah hadis dina hadis qudsi nyata pidauh Allah teh laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Maknana wallahu a'lam bok pilih lepat nyunkeun diradaskeun dikonfirmasi bisa jadinya kirang langkung satos kieu laulaka lamun mah cek Gusti ieu cek Allah taala laulaka lamun mah kami tegas mah lamun mah kami hai Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad laulaka ya Muhammad andaikan kami tegas mah andaikan kami hai Muhammad henteu ngajadikeun anjeun Muhammad lama khalaqtul aflaq lama kalebetkeun kana ambil jawazim tina sajumlah ambil jawazim nu 18 teh jerumiah mah wa jawazimu samaniata asyara lam walama. Nah anu manana henteu kita tanapi moal cek santri mah. Nah, lama khalaqtul aflaq, maka lama khalaqtu maka moal ngajadikeun kami cek Allah al aflaka, aflaq teh biasa nama manana teh planet. Atanapi cek bahasa guru-guru mah pajajahan gitu nya. Atanapi ku bahasa astronomi mah planet. Nah, astronomi planet. Tapi anu dimaksa di dieu mah mimba bi itlaqil juz